Zaid datang ke Sukabumi. Sukabumi ini di mana kara? Oh, parantinya nah berarti. Jampang Surade. Datang di Jampang mah tukang sihir teki haji imam masjid, masya Allah. Ulah kaget di itu mah imam masjid ngomong ramah, nikmat jasa ngomong. Kurang datang kadinya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Abdi Zaid di mana? Di Tangerang. Masya Allah, cak jadat sarang saya nyalira baik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya nah, ini sumping ka dieu. Gua abdi gaduh masalah. Oh, beres masalah mah. Langsung diantuk. Sial jasa juga. Aya naon bos aya naon. Saingan dagang di pabrik teu beres. Nu biasa diangkat ku kula ipra ku Ki Umar buang ka warah teh. Ulah diantopkeun jelema kos kitu. Ngalangan teman nu kos kitu mah. Pokona mesrahkeun ka Pak Haji. Sial suka bumi tak kos gitu. Rek dikumahakeun, apakah rek diedankeun, rek digeringkeun, atau rek dilesukeun, atau rek sekaligus bae diberesan. Rapat menang gerak Islam. Kamari ieu tinggal selangkah deui melalui Osama. Digoyang perekonomian dunia melalui Osama bin Laden jeung Saddam Hussein. Transaksi geus teu disahkeun make dolar, dinar, dirham di Irak. Iran dek nurutan deui. Wah, dua sosok manusia eta dikejar, lu korban ka orok-orok. Yahudi teh kos kitu, masya Allah, lu henteu salah. Hangus tembak beakeun kabeh sabaraha manusia gadis perjaka nu ditembakan hanya untuk mendapatkan Osama bin Laden jeung Saddam Hussein karena eta terus acak-acakan perekonomian dunia sampai per detik ieu perekonomian Amerika yakni Yahudi can stabil. Iyalah berkat perjuangan Osama bin Laden. Geus digogoreng ke berbagai negara. Ai positif jada teh atuh deuk ngagulingkeun Yahudi. Tinggal salangkah deui, salengkah deui. Geus dikibarkeun bendera Islam di luar negeri mah. Allah encan menghendaki tetap baik Saddam Hussein tumbang, kemudian Osama tumbang. Per detik ieu masih keneh can jelas. Terus ngadu nu batak negara anu bom, negara anu sigat, negara anu motifna kabar ka urang macem-macem, minyak lah, emas lah dan lain sebagainya. Tapi batur mah berjuang teh geus teu kaharti ku urang. Tinggal di Indonesia, orang cek Gus Dur teh udah nggak usah ngikutin perkembangan Irak, botak lu nggak, pokoknya mah nggak nyampe. Kita aja di Indonesia baik warima, orang perjuangan orang anak orang nu main HP baik, nges bingung jasa orang warima. Lantaran nyana anak orang buka salaki-salakina diantepkeun lantaran nyana pisbukan jeung batu. Aduh ampun, salah kira ditinggalkan perjuangan kurang tanah kurang. Masya Allah. Cokot HP-na bantingkeun HP-na kabur ti urang. Deuk kumaha coba? Diantepkeun HP-na salakina jeung anak nu korbannya na happy-happy jeung nu sejen. Eta keur carita boga salaki, teu boga salaki mah masya Allah. Walah berita anu deuk 2 poe deui ditikakeun dibawa kabur ku cocodot. Akibat pisbukan jeung batur tinggal ieu bae salaki pisalakieun ieu 2 poe deui. Aduh tanu mentek cekolot baheula ulah sok cicing di lawang nongtot jodoh. Eta tah nongtot jodoh ngaranna tanu kos kitu tah 2 poe deui teu jadi geus nongtot ngelepot deui.
Integrasi Ki Zaid. Setelah diintegrasi, ngakunya cara membunuh Ki Umar adalah ditajui, diparak-parak deh. Sepoe, dua poe, tilu poe. Ayo coba datang ke pae. Masya Allah. Uqtus sobi. Walahu jeung umpamana tajui katagrikin model dikerem. Zaid menganiaya Ki Umar teh dibebaskeun ka sumur. Asal kaluhur dikahandapkeun deui, asal kaluhur dikahandapkeun deui. Ki Umar engke kisos terhadap Ki Zaid seperti eta. Tarikin atawa dibeuleuh. Ki Umar dicekel ku Ki Zaid, tewa kalian asupan awi leungeuna ditalian, sukuna ditalian, disate, dibelum, dibulak-balik, ngerecek geus. Kebiadaban Ki Zaid. Ki Umar sanggeus sapae kayawan ku ahli warisna, integrasi ngakunyana membunuh Ki Umar. Pengakuan pembunuhan anak kumaha cara ngabunuhna ternyata seperti eta. Atuh Ki Zaid tak diawian deui. Lah sukuna talian, leungeuna talian, huluna talian, sate deui, bulak-balik sak mah bandeng serang. Bulak-balik. Beres. Ya Allah, ya Rabbi, masyaallah. Ilqain min syahikit atau Ki Zaid ngabunuh Ki Umar teh ieu dia bawa ka luhur gunung. Diajak ke Gunung Karang, di Gunung Karang ditalian, kemudian diragakeun guluntung. Bus. Lakukanlah seperti eta deui. Ya Allah, adil Islam. Kos kitulah hukum Al-Quranul Karim mun dilaksanakeun walil qisasi hayatu ya ulil albab. Dilakukan hukum qisas bakal aya kahirupan anu istimewa, kahirupan loh jinawi, subur makmur, nikmat. Sebab jelema dek ngabunuh cilaka aing dibunuh deui. Moal terjaga ku hukum qisas teh. Mun aya jelema maling potong leungeunna. Kanyawan ku batur pan, burut motongna berarti pamalingan ieu. Engke aya nu maling deui, aya pelaku-pelaku nu lain teh sieun. Mung aing ayo urang maling geus sembong aing, kurang kanyawanana aing dipotong minimal sieun heula. Ulah waka ka Allah, aturan-aturan Allah nabaikeun. Zina ternyata muhson ranjam, asal aya nu zina muhson diranjam, zina muhson diranjam, engkena isieun sieun ka belah ditun. Sanajan awewe geus tangkarak bae, cepet cekeun. Bung aing masih gayawan ku batur dikisos aing. Wah bahaya. Pan kuari mah tuh berbagai kalangan geus mah anak muda geus terkendali. Nu baroga pamajikan, baroga salaki, zararina henteu kumaha meureun ieu nagara, moral jeung moral bangsa. Ieu ka ustad ngalakukeun zina, ustad. Sa ustad dan cenah kiai engke 4 mata. Geus aya di kantong kula kabeh. Pasar Kemis aya sabaraha ustad anu zinah. Cikupa aya sabaraha ustad nu zinah. Belaraja sabaraha ustad nu zinah. Naik ka Tangerang kota aya sababaraha ustad nu zinah. Kan cenah kiai nyaho, apaan awewe lah bebeja ka aing. Minta pertanggungjawaban. Tadi nama kiai kumaha cenah kula minta pertanggungjawaban pan ka aing. Sial.
gorenganan aya anu mawa foto nanya make udeng-udeng make sorban sial jasa kukula ditanya neng sebobogan sabaraha tahun 2 tahun cenah kiai malah mau ustaz sok ngaji cenah ka dieu ka Cilong ulah mau ngaji sia singkeun aing aduh Gusti Allah ya badak panggih jeung beungeut oh ieu ya awena bebeja tuh aya nu gadis awena aya nu rangda awena emang kumaha gitu bebeja panjana lantaran dipake bepan atuh dibayar henteu boro-boronya angkot ge marah atuh ya Allah ya ieu gede kumaha aduh eta carita dunia ustad atau komo di pemerintah wah carican puguh kiai di pemerintah dibawa ke Jerman ka dia yo wah cenah ulah sok suudon lain suudon nyatanya di mana kiai ya pokoknya mah aing nyaho transaksi ge nyaho DPR loba jasa di DPR lah ulah sok sungka-sangka ke aing ge nyaho dorangka nyawan aing jeung sia mah tapi aing nyaho deui sia adu teu nyaho aing nyaho jasa ih wong kumaha muringkak bulu lamun urang nyaho masyaallah tinggal urang ngadoa bae mudah-mudahan manusia dibalikeun hatena ku Gusti Allah tina bener supaya tambah bener nutup bener supaya bener sangkan nyaho kana jalan ridho Allah subhanahu wa ta'ala hawa nafsu tatekos gitu ya insyaallah inggis kidu walau bisihrin atau aku sihir lamun Ki Zaid ngabunuh Ki Umar melalui sihir emang aya ki atuh aya boro-boro urang ya Kangjeng Nabi ge kena sihir Kangjeng Nabi kena sihir kok Kangjeng Nabi bisa kena sihir membuktikan bahwa sihir eta aya di zaman Kangjeng Nabi kena sihir Kangjeng Nabi panas awakna sanggeus panas rada mulutat molotot tepuguh rarasaan Kangjeng Nabi ngomong rada ngaco kaget Siti Aisyah kok Kangjeng jadi kieu akhirna malaikat Jibril turun gancang caritana bae ke dongeng dina Al-Qur'an bakal aya malaikat Jibril ngajelaskeun bahwa anjeun kena guna-guna Muhammad guna-guna sumuhun aju kudu kumaha tuh di sumur anu aya bungkusan didinya aya anu ditalian tah ku benang-benang ala eta tuh nu mantep Kangjeng Nabi naga teh kena sihir qul a'udzu birabbil malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza syarri naffatsati fil 'uqad ayah atuh masyaallah begitu beunang diala dibukaan masukkeun di amal kitu sihir Ki Zaid datang ke Sukabumi Sukabumi di mana kara? Oh parantinyana berarti Jampang Surade datang di Jampang mah tukang sihir teh Ki Haji imam masjid Masya Allah ulah kaget di ditu mah imam masjid ngomongna ramah nikmat jasa ngomongna urang datang ka dinya Waalaikumsalam
saya Abdi Zaid di mana di Tangerang. Masya Allah cek jadat sarang saya nyalira baik. Ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya nah ini sumping ka dieu gua abdi gaduh masalah. Oh beres masalah mah langsung diantuk. Sial jasa juga. Aya naon bos aya naon. Saingan dagang di pabrik teu beres. Nu biasa diangkat ku kula ipra ku Ki Umar buang kawara teh ge. Ulah diantepkeun jelema kos kitu. Ngahalangan ke manu kos kitu mah. Geus pokona mesrahkeun ka Pak Haji. Sial suka bumi teh kos kitu. Rek dikumahakeun apa rek diedankeun dek digeringkeun atau dek dilesukeun atau dek sekaligus bae diberesan. Ayo wah pokona mah eta hargana sabaraha. Wah tuh beda-beda harga mah. Tolol jasa. Cek Pak Haji mah nu kitu mah mending diberesan bae. Geus ulah dingkengkeun deui. Bahasa lagi kos gitu pernah suku. Cek Pak Haji mah geus ulah dingkengkeun deui. Lah nu kos itu mah jangan halangan. Ribet depan urang ge ngahalangan mah ribet. Bahasa Sukabumi eta. Asup bola Pak Haji na ka jero. Mawa anak-anakan keluar jeung jarum. Ayo dek dikumahakeun ye. Lah maning diberesan. Ai diberesna lah ulah. Tanggung maning dianggeuskeun nu kos kitu. Di mana ieu pasar kemisna? Terep. Aduh, ampun, Masya Allah. Sabaraha duit teh teu Pak Haji lamun diberesan gitu. Alah, mawa sabaraha ayeuna mau sabaraha. Mau sabaraha ayeuna? Ya mah 1 juta geus 1 juta heula, ge sesana mah ira bae geus pokona. Gampang bae jeung Pak Haji mah ieu mah urang duduluran bae. Sial jasa. Tukang sihir di Sukabumi tolol jasa. Atuh kos kitu mah tuh tenang. Geus sok udah nyawa beres bae geus. Ye saha ngaranna? Ngaranna saha ngaranna? Tulis di dieu ku Pak Haji tah ngaranna. Cepot. Cepot teh cepi. Oh ya cepot. Bin. Alamat. Itu beres. Ieu mah jelema kos kieu. Ngahalangan ieu. Ih. Lain ka ente bae mah kanu sajengi bakal ngahalangan mani diberesan. Geus atulah bunuh bae. Bunuh. Ya. Saksian. Jaruman matana. Hiji deui. Terus irungna. Otakna di luhur embun-embunan. Terus ka dieu biak kabeh tuh. Geus geura balik ka ditu. Balik geura ka ditu coba deuleu. Deuleu ka ditu deuleu. Deuleu tanggeus ngagole. Balik ki Zaid naik ki jang nopang ngenge. Bener liwat kayak macam pikir digulung-gulung. Kunaon eta? Nanya deh tolong teh ki Zaid. Nyaho cenah ngadadak ieu datang kieu bae ji. Ngadadak. Satu turun biasanya anak kadinya. Biasa terus ka ieu mah ngarokok. Hae ya. Pemajikan ada datang. Kata si mana? Ulin Jakarta. Itu Cepi di Gugulu. Ji, kunaonnya? Ji, nyaho ngadadak ja. Ngadadak melotot bae, ngadadak melotot. Oh. Geus beres ditungguan tuh can pae we sapoe 2 poe tuh dibere norong nomor teleponna Pak Haji kok can beres kieu we saya sama gerak kirim aduh aya bae asyaallah nungguan sesa teh ampun
aduh begitu dikirimkan mas ke sana sabaraha anu gede oge sih teh makan DP atau majang DP mah ya dikirimkan bener kos kita make sihir lantaran keluarga Cepi teh aya pengalaman asa teu sawajar bapak teh paeh kieu-kieu teuing disebut jantung nasehat paru-paru nasehat darah teu boga darah tinggi darah rendah teu aya kadaharan nu dipantangan bener aya nasib bati Gusti Allah ngendek neangan sababna bae ulah sambatkan yaya cek anak ki Cepi teh aduh mun kanyahoan can kanyahoan ulah wae dikubur aing teh hirup di dunia teh ngajawara lain bapak aing bae jawara kaceun teuing kena bau heula memeh kanyahoan pokona ulah wae dikubur ayeuna mah geus bae heula antepkeun aing deuk berangkat heula deuk ka mana Kak cek pamajikanna cak mana deuk ka mana sia deuk ka Sukabumi aing aduh ka Sukabumi kene wae ya kari cepat berangkat ke Sukabumi ke Jampang Surade ternyata datang ke Pak Haji eta kene Waalaikumsalam di mana Cep abdi di pasar Kemis ya naon ente abdi mah ka dieu teh ieu gadung masalah beresan masalah ulah dingkekeun ribet di dieu tiasan teu ngabunuh batu tuh parantina asal ujang daek tanggung jawab bae Pak Haji mah kan sakadar usaha anu tanggung jawab mah masing-masing Pak Haji kudu tanggung jawab di akhirat mah ya Pak Haji ge nyaongan ieu mah pausahaan Pak Haji wae mah kos kieu sia jasa aya usaha kos gitu tolol terus aya tamu-tamu urang pasar Kemis atuh aya neme keneh mah aya we ka dieu 5 dinten kapong kermat saya tah sah eta sah namina Zaid saha teh nu dibunuhna aya Pak Cepi teh dibunuh nya Pak Cepi da sumur kumaha kitu eta ka dieu boga masalah cenah di pabrik ujang halangan bae nu sok diangkat ku nyana diangkat ku Pak Cepi akhirnya diberes anta datana ge aya tah ujang boga masalah jeung sa teu abdi ge gaduh masalah gaduna mangan engke bae heula ieu mah kakarak sok pertimbangkeun bae ku acep heula pertimbangkeun ge ka dede sabaraha ngaos Pak Haji gampil sareng Pak Haji mah jadi duluran pun Pak Haji mah aduh masyaallah atuh ge abdi ka dede nya sumohon sok we balik lapor ke polsek ya ternyata bapak saya meninggal dari Allah hakikatnya tetapi sababnya ini adalah ada cucunguk apa itu cucunguk bapak nggak tahu cucunguk tuh jahit itu cucunguknya kamu kok bisa ngomong begitu gak boleh sembarangan awas ini kena sanksi tanggung jawab saya panggil Ki Zaid kamu punya data dari mana nanti dulu panggil dulu takut dia kabur nggak bisa begitu saja oh ya bisa tuh pakai gitu udah ditangkal Ambon tuh nyahun udah nih udah beres oh ya tenang ini nggak kebagian tambah lagi entar yang penting tangkap aja anggap bisa ada apa ini saya ditangkap pokoknya menghadap dulu kasusnya dulu dong kasus kematian masa orang mati saya yang ditangkap enggak ini mah supaya enggak bisa cek Zaid orang mati saya yang ditangkap gak boleh begitu dong enggak ini mah supaya menghadap aja oh iya aman Zaid polisi tolol
ti dia nyokot ti ditu nyokot itu beres sama kos gewat cek keluarga Cepi kok bukan nggak ditangkap aduh nggak bisa soalnya dia nggak ada itu apa namanya kesalahan-kesalahan yang jelas tangkap aja dulu ntar saya kata oh nggak bisa dong nih oh iya dah tangkap sial dasar kesimpulan nama Ki Zaid ditangkap sanggeus ditangkap terus ditanya kematian Pak Cepi atuh hubungan kula mah jaker eueuh acan sanggeusna menghelak kakenca kakatuh kakara diangsongkeun data Pak Haji Sufyan urang Sukabumi berikut dina buku daftaranana dipoto pakai HP. Inilah sosok yang menganiayanya menurut laporan Pak Sufyan di Sukabumi adalah Pak Zaid tetangga daripada Pak Cepi. Inilah data otentiknya. Teu daya teu upaya Ki Zaid. Berarti Ki Zaid selaku pembunuh terhadap Pak Cepi dengan sihir. Nah iya setelah jelas perlakuan Ki Zaid memakai sihir penganiayaan terhadap Ki Cepi, nah maka Ki Zaid gak sihir deh anak-anak ada jokot terus dibacaan lagu antawadat atas nama Cepi matana colok mata anak-anakan udah dicolok nama Cepi nama di itu di polsek colok deh teu daya teu upah beresan beres kos gitulah sihir Masya Allah karimnya ya Allah ya Rabbi kos gitulah hukum nu berjalan di luhur bumi menurut aturan Al-Qur'anul Karim. Pabi Sepin pedang deui. Wa kadza kitu kedeh model sihir khamrun ku arak. Lamun Ki Zaid ngaloloh Ki Umar make arak geus walah-wah leuheut tambah whisky geus jana walah-wah tambah mensen geus mensen tambah deui coni tambah deui make pel nu leutik koneng pelna eta mata lamun diasupkeun ka dinya langsung diudak-udak paeh jelema mun diinum mun teu kuat mah naon ngaranna pelna paranti mabok teh kapan aya ekstasi nu kuari mah baheula mah ngaranna teh kitu aya BK baheula mah aya molip baheula mah aya yuriahip baheula mah aya ngaran-ngaran apa kok kieu nyaho atuh bahasa cak polisi pengedar benteu lah ilah bangsa nu kos kadar itu dipaksakeun paehnya na ku sebab mabok Zaid perlakukeun deui supaya paeh melalui obat-obat terlarang ya Allah ya Rabbinya mahal nyawa teh nafsu bin nafsi wal ain bil ain ieu engke di akhirat bakal diselesaikeun nu di dunia can selesai di Rabbul Jalil bakal diselesaikan wa nada'ul mawazinal qist engke di akhirat Gusti Allah bakal ngendeun mawazin timbangan-timbangan al-qisto anu adil seadil-adil anu di dunia can selesai peradilanana anu di dunia can selesai persidanganana anu di dunia can selesai engke bakal diselesaikeun ku Gusti Allah wa nada'ul mawazinal qist
nu di dieuna permasalahan can selesai engke dipanggil saurang-saurang ribuan tahun urang bakal nungguan hisaban ulah ngeunah-ngeunah nembantak urang lamun maot tah hayang ulah boga permasalahan sehingga di akhirat hampang aya bahasa hisabai yasir geus teh dihisab masyaallah karim siha dek nu di dunia boga masalah leuletikanana urang boga masalah jeung pamajikan nyandung nu kolot teu diropean kuari wae engke dipanggil pamajikan nu kolot marahnya na ngadakwa ya Allah ya Rabbi mana peradilan Gusti nu dina Al-Qur'an dijelaskeun wa nada'ul mawazinal qista abdi dicandung Gusti setelah salaki abdi nyandung di nuwora bae membes bae di nogora teu pernah ngadapakaan lahir jeung batin anak abdi ngaberayak abdi datang ke maut nah ayeuna abdi deuk minta peradilan ka Gusti panggil salaki abdi deuk kumaha coba deuk lompat ka mana salakina ngusap-ngusap ke di akhirat siapan pamajikan aing ulah kitu-kitu ngai kituan teh baheula tilak nanya-nanya acak teu bisa geus teu bisa sayang-sayangan di akhirat iyalah eta kemudian urang jeung anak teu pernah ngadidik anak teu pernah kemudian anak tergelincir ke neraka cak anak ya Allah ya Rabbi abdi kudu ka neraka heula Gusti ai kudu ka neraka sosoranganan mah lantaran pan abdi ka neraka teh meureun teu ngarti kana agama nu matak abdi teu ngarti kana agama pan kolot abdi teu pernah masantrenkeun ka abdi sugan ngawurukan Al-Quran sugan masantrenkeun sehingga abdi toto dina agama teh nyaho wudu teh nyaho salat teh nyaho bener lantaran bapa abdina ngan nyakolakeun bae abdi kudu kasaka neraka sorangan teu bisa tatap kudu jeung bapa abdi rasakeun wa nada'ul mawazinal qist Bapak Zia saha Haji Ahmad orang mana sih Cikupa pasar panggil gaji dekuade itu matak untuk menggugurkan kewajiban anak didik teu bisa kurang bawa ke ustad lamun ke di akhirat nyanang ke ngadakwa keneh ka urang ini Pak Haji Ahmad betul ini menurut pengakuan anak bahwa bapak tidak pernah mendidik betul. Kalau saya langsung mendidik gak bisa sebab saya juga bodoh. Tetapi kan saya bawa ke ustad dia di pesantrenin sama saya. Cobalah tuh dianya aja bolon. Atau bolonnya saya santrenin dia. Saya belum datang ke rumah dia udah datang ke rumah. Duluan dia datangnya. Itu kakak aman guys. Tidak bisa. Bisa disangkut pautkeun malaikat nyana kula-kula terus geus dibawa ka Cilong ku kula geus dibawa di pasantren ke dipasrahkeun geus kula can balik nyana geus aya di imah mun terserah nyana kira-kira tuh budak cepet jasa dibawa ku setan meureun ya Allah wa kaza khamrun waliwatun gitu genel liwat teh dumling bah bersenggama jeung jelema tapi lain make palawangan hareup make palawangan tukang iyalah model umat Kangjeng Nabi Lut alaihis geus teu hayangeun ka hareupnya na bosen cek jana cek umat Kangjeng Nabi Lut kami mah dibere awewe nu kumaha ge teu hayang kami mah hayang ge kalalaki dibalikeun tah umat Kangjeng Nabi Lut ku Gusti Allah geus teu hayangan ka palawangan hareup datang ka cek Kangjeng Nabi Lut tah anak kula bae nu awe teu hayang kami mah hayang ge tamu sakitu ka resepna
malaikat Jibril jeung malaikat Mikail didumling nya teplon banget kira-kira ya malaikat jadagan sosok malaikat teh kaset jasa umatna kebenaran resep kalalaki teh baheula di zaman Kangjeng Nabi Lut engke di akhir zaman umat Kangjeng Nabi Muhammad ge engke aya anu boga laku lampah kos umat Kangjeng Nabi Lut alaihi salam naudzubillah min zalik. Nah lalaki paksa nonggeng sia teu nonggeng diburu sia ku aing nonggeng dipaksa didumling tukangna teh eta modar eta teh si Ki Zaid kudu ditonggengkeun deui onggengkeun deui bae didumling deui bae terus kena paeh Allah karim kumaha lamun jelema diparak teu dibere dahar teu dibere nginum baheula Zaid waktu maraki Umar 3 poe ka 4 paeh Aibrak ieu mah Ki Zaid geus 3 poe ge tahan jasa tubuhna 4 poe can pae bae 5 poe can pae bae tak 6 poe ge can pae bae tak kudu kumaha geus melebihi batas ke minggu hareup wallahu a'lam.